Mah atuh orang jadi menang yang kerong di dia di saung. Ah nyari geus atuh rek balik kehujanan. Ieu teh ya tong ngalamun wae. Ibu ieu teh bingung, salah kisian sebalik gawe, jadi dia kene kepegat hujan. Ui gede-gede bingung menyarek yang kerong wae di dia. Can bae ada nu di masa sekolah keneh ieu, can boga kabeberat. Anu di sekolah teh sprelin. Heeh, ke asup mah tanggal 6 Januari. Ai maneh teh kelas sabaraha? Kelas 3 aya nama. Oh, merenan setengah tahun DG lulus. Heeh, matakan sekolah teh sena bener, sena lulus, ulah jiga dede. Heuh dan nu dige niat bener sekolah mah. Ulah juga orang-orang kan lulus sekolah jadi boga jenajah. Hah? Jenajah? Nah, jadi kana jenajah. Kan ari lulus sekolah geuning sok dibarere jenajah. Lain jenajah atuh eta mah ijazah. Ah, ijazah. Ari lulus sekolah teh sebenarnya sok dibere ijazah apa jenajah? Ijazah adi lulus sekolah mah lain jenajah. Oh, dasar si ieu mah koplak. Sekolah dibere jenazah. Jenazah mah nu maot. Nya jenajah mah nu maot teh ijazah. Adegan di balik layar. Bae ada nu di masa sekolah ieu, can kabeubeut. Heeh, matakan sekolah teh sena Ari sabenerna lulus sekolah teh dibere ijazah apa jenajah? Oh, deui naon sih kudu teh? ijazah. Bete naon? Kegiatan naon? Oh, dasar si ieu mah koplak. Sekolah dibere jenazah, anu jenazah mana? Terima kasih sudah menonton.